Assalamualaikum maputan baraya sadayana abdi gaduh caruluk urang ngamanisan caruluk yu tapi sate acana urang keuman heula si carulukna ku cai beas dugi ka sawewengi satos kitu kumbah ka bersih nambah urang gulakeun 5 menit we baraya tong lami-lami teuing satos kitu pamitos ditiriskeun nambah we lebetkeun deui kana katel urang lebetan ku panta dugi ka kakeueum nya baraya satos kitu gulakeun sate acan saat pisan nembe digulaan baraya gula nama sesuai selera we nya baraya satus kitu di gulakeun deui dugi ka saat sapertos kieu baraya tuh parantos beres ta abdi ayeuna bade nyobian ditambihan ku Yakult ternyata seger-seger kitu manis abdi oge nyobian ieu ku sirup koko pandan ternyata enak oge ternyata raos oge baraya sakitu we panginten ti bari pados wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.